Aduh. Luas ayo. Jadi ya malam. Tadi tuh. Aduh. Loba naiknya yang Aya nu mere teh liat. aya anak soleh mah aya otak kudu sabar. Naik belum. Gaya rek meuleuh. Ya kebagian urang oge aya nu mere. Oh, lagi kumahakeun. Rek dibeuleuh, ya urang meuleuh. Ayo. Ke penting. Ayo na penting. Boga arengna. Tuh. Yang suruh kadinya. Tapi aku dudukan rentah. Oh, nya eta cing. Oh, nyaho asa kok lah. Gaya jadi. Mana ayangan nyaho batur keur olah. Ya nyaho dah karang ge nu mere sarua Itu teh taang tongkong we. Nyaan jadi batur meuleuh. Nek. Eta samarana Nek. nya sakalian nya. Heeh, urang bebarengan pan nya. Oh, bola-bola masing-masing, eta boga bebarengan. Nya heeh, da meuleuh mah teu ngeunah sorangan mah tuh. Oh, ngeunah kamera meh. Heeh. Buru bawa ka di dagingna dipangolahkeun. Heeh, siap. Ye, urang kita. Tah, asa maraan bisa urang mah. Bisa. Orangnya sarua tadi dianteran ku Mak Uni orangnya sarua ada urang teh mah ya tenang orang perat lain caina ya mah caian nih geus nya eta menang eta lagi ge menang di paratan ngahaja aku di parat segala baju ge sok dikeringkeun wah di parat segala ini pamere Mak Uni urang ge nyai seteh sarua maneh dianteran Mak Uni sarua dianteran oge oh aseman kieu aya gede aseman lain can pan dipereuh heula urang mah parat tah hayang seungit gedenya bawa teh batur hiji asemna hiji mah tidak hasem nya gulaan urangna mah gulana kira-kira gulana ge nya tahun pula ya heueuh pancen urang ge tadi ge nyai saterku moal kitu kitu tadi itu Pak daging mah anjing aya mah di mana urang bae corekna kokod ye kokod ini oh kurang udah mau hancur dua asal teman penting hasil mah ngeunah saha tahu yang mana ame teu bau hiji sapotong udah teh hiji sapotong bae asal lomaan urang daging teh kiringanna nya meureun urang mah tiba uni hungkul urang mah berarti mana-mana atuh di mana-mana nya urang mah yayah mawa di pasar di mah deui ieu teh mawa deui itu di kulon motongnya nya motong naon motong domba berarti motong hayam hayam batur di iyahannya nah di roikoan kumaha rasana nyai iyahan rasana rasa naon sing lada kirayu urang aya hatean urang mau hatean ieu teh tah sok atuh teh muning tadi keluar mah digituan jai ya di roikoan mah aya rasaan soto mental tuh bikin kecapan ya gitu teh mah ngan bisa rasaan gulaan aku makai gula lin dia beli tukang nih bu di aing mah ini jadi tukang ayahan kak nyarios hoyong kita gula nang besar kencang atau kecil eta kan ya gula teh nyai gini kan gula bodas eta aya gula bodas kemarin kata pokoknya itu koneng naon gula nanti dia gitu ini mah enggak donting lu bisa dikeruk dia gula ani kurang beureum tapi segala meakeun nih manehna bieu hayang cenah gulaan deui lain segala meakeun kitu ini kan nyakeun jang nahaun meuli deui jang kayak orang susah hidup itu tamanya ya oh daripada ke kadaluarsa sok menung bela ka jarian ieu tamu
jajan gitu hirup teh. Itu. Mantegaan. Put boga itu na kulkas. Ini mah dokternya mau mantegaan nyai. Nyokot sorangan geura ditah wae. Neuneuh urang teh kamari teh harita teh sataun teh mantega teh. Bukan mantega. Mana gula bodaknya di dapurnya. Mah gidig nyai sia teh. Kepirat beureumna mah gidig gawe. Kakang sareng kieu mantega oge. Ya, masa galak kopet jadi kayak gitu di dangkal, pantai kaki dangkal, ya aing mah. Kadar luar satu teh mantega teh. Kan kau diraha tuh. Susah tahu. Ini saya ada langkal. Oke lah, saya mantega. Diasaan mana mah eta kenengnya segera diasaan uyuhan Iya. tuh buat sumanti mana mah Ieu mantega eukeurna mah ngakukeun aing mah teh mangpaeunkeun cerita mantega aing mah teu manglaankeun keur urangna ningan keureut atau nyai keureut kalau lagi geus bau anya kan teu make eta make dicolek urang pan kuleungeun eta di mantegaan tapi teu ni eta ka urang mah punya ngararacelang ih aing mah lamot kamu atau tega asin panjang nyeun eta na tungkuna nyeun tungkuna cenah yang belum aduh cap kokot eta mah diracak nu penting mah ngeunah tingali atuh nya cai colek tuh ku mutu lagi ancrum mutu lagi ancrum tah ah mending ieu jadi belum teh jadi asak jadi asak can seberang asaan orangnya sama kecapnya gusti kali mantap hanet itu nyangeuna gurih kieu ye ini kat karutung kieu buatan ai meuleum kumaha atuh meuleum da kitu meuleum meuleum ku sorangan kumaha atuh meuleum tahu aja mantan hareup pencit sorangan meuleum ku sorangan mencit sorangan nya heueuh ai ulah segala teu kapake mah ya da cengna masih kena untung si aing mah daek mangmeuleumkeun oge aing mah da nyumuan nya mangga ganti bisa aing mah menikeun kakek sangkieu nah aing mah ngeunah nya cok cok naon teh ngan ngeunah we urang capek ageuna gambaran aku agehan saya mau dianggekeun meuleum kalau sama hayang agahan sama lain gua ulang bae bae kan kelakuan teh gitu bae bae